Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Ai Asih, abdi ti kelas 11 IPS 4. Pertama-tama urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi anu mana ayeuna urang tiasa ngariung di tempat ieu sarta masih dipasihan kasehatan. Langsung wae rerencangan abdi ayeuna bade ngadunggikeun biantara anu judulna bahayana narkoba. Jumlah pamake narkoba di Indonesia saban waktu beuki kitu badag. Hal kasebut meureun dikarenakeun lemahna penegakan hukum di Indonesia. Ku kituna para pengedar internasional bisa digawe babarengan jeung warga negara Indonesia sarta hampa kauntungan anu badag. Panyalahgunaan narkoba sarta zat sejenna eta tangtu wae mawa akibat anu lega sarta kompleks minangka salah sahiji contoh akibatna antara sejenna parobahan laku lampah, gangguan kasehatan, turunna produktivitas gawe sacara drastis, kriminalitas sarta lampah kekerasan sejenna anu beuki mahabu sarta beuki ngalonjak. Panyalahgunaan narkoba bisa dicegah ku ngaliwatan program-program diantarana nuturkeun kagiatan sosial henteu bergaul jeung pamake atawa pengedar narkoba, henteu gampang terpengaruhan ajakan atawa rayuan pikeun ngagunakeun narkoba. Pamake narkoba biasana leuwih didominasi ku para remaja sarta anak sakola. Mugi urang pangsadarna yen betapa bahayana narkoba ieu utamana dina pelajar penerus bangsa ieu. Sakitu anu kuring bisa disampaikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.